Alhamdulillah dina wengi ieu nya dewek ngawakilan bapak ieu teh bapak dewek. Heupan urang teh tadi dina ge beunang datang kudu katingali tarang. Atuh meureun kege urang teh balik teh kudu moal idangan euy. Datang kudu katingali tarang atuh ini toge urang teh kudu katingali punuk. Urang kuayana gemrang gemrung di tempat ieu teh urang teh aya maksud niat jeung tujuan ge. Alhamdulillah kuayana keluarga besar Bapak Tia mewah istrina mohonnya Ibu Asih parantos kagungan putra nyatana Ceprapan Muhammad Sidik anu parantos rengseng di sepitan dinten naon hari teh dinten Sabtu tuh alhamdulillah parantos kasep cirining ieu teh murang kalih teh parantos diislamkeun tos dipikeun kokotorna nyatana ku ngalangkungan di sepitan. Alhamdulillah parantos laksana parantos salamet urang dulung duana sadayana muga-muga murang kali anu di sepitan teh cing ngeunaan kana sunahna Rasul cing janten murang kali anu guna pikeun nusa bangsa nagara katut agama oge cing tumut kanu janten sepuhna. Ieu teh pade dikikieuan teh ieu teh lain mintonkeun kaayaan ieu teh. Bapak Tia kikieuan teh rame-rame gemrang-gemrung ti beurang keneh tadi aya dangdut. Atuh ayeuna dituluykeun kana ngawayang sok sanajan urang teh ngawayang ge heuh ala kadarna beureunan. Tapi urang teh niatna kanyaah ka urang kali ieu teh sanes agul ku payung butut mintonkeun kakayaan ngamunyah-munyah harta nu aya. Tapi ieu mah ku kanyaah kanu janten putrana kanu janten incuna ku ayana kieu. Alhamdulillah dina wengi ieu tina kanan dewek bisa ngagejrak di dieu bisa naon pakaulan ka urang kali mudah-mudahan we anu hajat bapak hajat oge akina beureun anu riweuhna oge ngaluarkeun beas sakintal datang ngacing tilton atuh ngaluarkeun duitna 500 juta atuh kagentosan macing langkung-langkung ti sakitu jajak. Kurang doakeun kurang sarea muga-muga sabadana dipanggejerakeun ku dewek teh dina usahana cing leuwih maju atuh pon kitu deui urang meureun sareanya cing aya dina kamajuan